Ya Allah, Kiai anu tadi nyekelan Quran kitab eko di kampanye. Sedih amat. Sedih amat, hina amat. Di dadana aya Quran, di otakna aya Quran. Kunaon atuh pake ngadoakeun bos gitu hina amat. Cicing Kiai mah. Ngadoakeun umat. Can bisa salat supaya bisa. Pemerintah anu nakal supaya lempeng. Ngadoa ka Allah. Datangnya ka imah nasihatan. Ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pameran nasihatan. Eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege. Mal kebal umurna di penjara nyana. Sanu daek pemerintah dinasihatan. Sanu daek. Sanu daek. Mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae, hendeukna ngomong bae. Kula diondang misalnya, pernah keur ieu diondang kapan ka Polres. Kula diondang ka Polres. Gua nyaritakeun. Salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan. Kula kararieu bae polisi kieu bae. Ajun pamajikan ge pan halaladir tah polwan-polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi-polisi sudah diberikan pentungan-pentungan. Itu adalah sudah ada dari Kanjeng Nabinya. Termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudnya sekali ceramah aing di nyana, aing teu hayang 2 kali, tapi kerasa ku jantung nyana. Cukup aing masa kali bae. Alhamdulillah datang ku hari teu diondang dong deui. Henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge uci mah kos kitu teu ngeunaheun. Ya teu kahayang aing, berarti kerasa ku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing sakali ceramah ngeretek kabehan. Beres geus. Ieu tayang 2 kali geus. Ai podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan. Lain deui. Lain ki podo 5 sia ge sarua. Nganu aya nyana bae digigir ieu. Jadi kiai betah jasa temang di pendopo baik, di Polres baik kiai na tahu ya, kiai bener, kiai bener mal kebal buktina aing sekali doang. Aja jana bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi eta dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalener. Alhamdulillah ku hari. Asal ka imah kula bae teu mawan ka sakarieu teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus. Beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung ka dinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang nganasehatan. Lain ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas nganasehatan. Ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur nganasehatan. Siapa sok sariri gitu. Dianggap bareng burung kiai. Tuh, ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae. Gini kesimpulan anak jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah. Anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dilegleg ke nyana utah-utahna ge dilegleg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuh eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui. Mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae, Serang, Pandeglang, Jawa Tengah, Jawa Timur teu daekeun. Kunaon? Ruhanina ngambe bau. Sebab nyana ngaletakan utah nyana. Tanya kurang, sia teh ngaji kali henteu. Emang kunaon? Henteu lah aing moal bae. Emang kunaon sia teh ngaji? Henteu sia bae henteu bae. Henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya, henteu bisa ngomong nyana. Embung bae aing mah.
Wih, pancen nyaho pinter jasa. Nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter geunaheun ku aing mah teu geunaheun. Hei, nyana kan make jubah. Aing nyaho, jubahna ge loba. Para teu sian teu nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana. Teu hayang. Pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sian teu dikarinyakeun. Henteu. Kunaon mah? Henteu lah, geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisaeun. Ku sebab lawan teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah. Ruhani teh mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang. Pancen sia imana deukeut, lain deukeut-deukeut deui dulur barang mah. Ari sia teh ngaji henteu. Atuh sia engke kumaha eta? Nyaho aing bingung. Ari sia joret we teh. Aing nyaho nya dulur, nya pinter nya tapi aing teu hayang ngaji kajana. Emang kunaon loba omong sia? Teu daekeun rohani. Sebab naon? Ngaletah lamun kagambar ku waliullah mah kadeuleu. Nyana teh utah diletakan deui, bahkan ngising diletakan. Kos anjing nya kos kitu. Masyaallah karim. Ieu cak lain cak kula, cak Allah. Cak Allah, siapa bisa pajar cak aing lah, ki uci bisa anan. Cuma didengekeun bae, kos kitu ge didengekeun bae. Ai kasih ka ditu ngaji ai ka aing henteu. Nu mahalna teh ieu urang taufik nu mahal. Mata kurang lamun ngaji tauhid, "Fama sya'akana wa ma lam yasha lam yakun." Naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge. Sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid. Nu sangat migawe kana kersana. Kumaha kersa anjeunna wae eta batuh. Wala mahroba li abdihi an masyati illa bi taufiqihi wa rahmati wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradati. Eta udah mulai ngaji tauhid teh eta. Tempat mabur tina maksiat ka Allah. Teu bisa urang dek kabur tina maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah. Kaburna jelema ti maksiat ku taufik. Moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes, di hareupeun nu joget kecuali boga taufik. Dibere taufik ku Gusti Allah, mabur. Moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah. Taufik Allah jeung rahmat Allah. Jelema bisa nak kabur tina permaksiatan, lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah. Sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bi masyiatihi wa iradati kecuali ku kersani Gusti jeung iradati. Urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti. Lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah. Nang iradat Allah. Urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti. Teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti. Moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti. Inang maisha Gusti. Mata walau syi'na larafa'na. Berarti ku Gusti Allah teu diangkat. Teu diangkatkeun derajat. Lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae. Dibere daek jelema ngaji, masantren betah. Sanggeus masantren betah getol di pasantrenna. Haji dibere paham ku Gusti Allah, sanggeus paham daek ngamalkeunana. Balik ka imah bener-bener ngamalkeunana. Meureun dikersakeun ku Gusti Allah endek diangkat. Haji daek bae baca Quran deui di imahna ge. Daek magahan budak, pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir. Dibere hampang bae kituna teh tah. Aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama, aya duit nama dikiriman di dahar. Mulai tara ada 3 setik teh. Palesan setik. Haji nyana ngomong ngarep-ngarep. Kamari mah ya kiriman, ira kiriman. Nah, mulai geus. Alhamdulillah kemarin ya tokoh Golkar sumping Masya Allah horenganan Golkar mah balager jadinya teh ya. Ih sekali ngaguriwalna mantep jasa. Aju kuyana di peta nomor telepon bapak nomor teleponnya berapa sih? Nah, Kiai goblok. Tolol teman Kiai kos. Lain nanyakeun telepon Allah, nanyakeun telepon
bupati segala gubernur segala DPR itu mikir goblok apa mukos gitu mah telepon Allah nuku ditanyakeun emang kiai nyaho itulah nanya ka aing telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbinas eta telepon Allah sok geura ge baca nembalan Allah ge A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta keur teleponan jeung Allah. Waduh. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Teu kataekan deh. Haji heuai-heuai kieu ye. Teu sopan sia cek Allah keur teleponan jeung aing heuai. Aing jeung bebenesia bau mani nyilip. Keur lobaan ge keke punten nya aya telepon. Ge weh wah teh ku galedeg gitu teh jelema. Belon. Urang ge hareupeun urang ge masih nyilih beula eta telepon jeung makhluk mah jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim. Soek bisa teh sungut sia. Teu bisa teu kuat. Masyaallah. Mantap. Kunaon eta? Teu dibere taufik ku Allah. Teu dikersakeun ku Gusti Allah. Ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran, daek magahan ngaji, dipake ku nyana, beutingna sare hudang teu puyeng. Padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 ja teu puyeng biasa bae. Berarti ku Gusti Allah deuk diangkat derajatna teu dibere puyeng. Haji isuk-isukna biasa bae deui teu tunduh. Mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh. Coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek kene. 85 jenderal sarua. Dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam eta mah hirupna sakedeung. Tapi tetep bae masih kena gegesek kene. Kodan tep sebenarnya puyeng ieu. Aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit. Tadi bere taufik. Itu dibere taufik tak ku Gusti Allah tah. Teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan. Lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah, masyaallah tuh babari. Eta mah kumaha Gusti Allah bae. Urang dibere kakuatan ku Gusti Allah. Tek 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 tek. Ih. Ditangeukeun dunia di irah teh plek 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 plek. Ih. Atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha. Syekh Mansur Cikadueun. Terus manehanana ke Mekah, di Mekah terus ibadah cek manehanana deka Indonesia deka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten berangkatnya melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kadomas barang jauh kene lebih kana deh coba eta pake lalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantak aya tah urut sumur dah eta teh perlawanan pertama kedua kali si kadua Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran ngabuncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran kan ieu mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran ngadak disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan teh turun temurun urang sejarah kos kitu Masya Allah Karim mulai ti di Jasa Mansur panjang lamun dongengna mah segala Cikomoro panjang lah langsung nyana diundang ka Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lagi lain make suku maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun ke kusnya dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat
malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh kabeh moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanna eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun mah moal bisa ai Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manokati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat sat naik nya ka gunung karangna ge atuh lain lempang hiber set encan dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara ieu cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalah wudunya na di beres salat zikir ka Allah sanggeus zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ieu deuk ngalah wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui hiji di tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarapakan kitu nya urang mah panjeun sumur geus kikian Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emangna tuh urang teu kebeneran masyaallah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di dieu eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku wari ku jawara lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha mun datang ka dinya caian nah lan lain-lain sebagainya eta teh keur carita hiber kadua selek yen sumur plak aya lah 7 dititip ku nyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya keneh arwahna maksudna sia masuk ka di mana terus kitu eta naon tuh sia ka ditu eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus sia sok ka singgung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut jenengan Allah anu maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tang tug Allah nu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah bagus eta salat jajabur tah salat nu asli mah lain gitu salat model Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat mantap di mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada para ruyang aing kurang tah salat puyeng aing mah reungit ambal aya reungit nyara rocoan ka aing
tah eta teu kuat beda teu dibere taufik mah diuk ge tentrem deuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik lah. Nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dak teges le baranglah nyana jeung pamarentah baranglah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah emang leutik kudu gede we tolol we ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan iya teh mah negara tuh penting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu kadirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh cak ada batu cadirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakana dayol teh podo seros sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh jang dirina ge zolimin zolim atuh ngomong jang batur kararesieun ngomong kos kitu bae ge ngomong kos gitu gaya mah keur jelema bae. Ieu cenah loba, kita dianggap jelema aja ku aing mah tuh. Aduh, aya ge panglimana di dieu tuh eta prajuritna pan. Walau syinna lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia mantap kiai mulya eta teh ku Quran kiai mulya eta ku kalam ulama kiai mulya ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok tah kiai secuil dunia hila kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar namun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareung bener sadaekna bahaya tuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara kipu doli endek mah maksudnya sederhana bae itu dulur gitulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darar hukum lingsem heuh kalem atuh jero mah akur ya Allah ya Rabbi masyaallah menghanyutkan itu mah kos itu ieu bahasa ge lain lalagan pohara walakinahu akhlada ilal ard
mun ku urang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mahiji kinayah nomor kedua bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Bal'am bin Ba'ur cilaka Bal'am bin Ba'ur dibere hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Bal'am bin Ba'ur atuh naon sanaon bedana jeung kurang gua Kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh geus kitu nah geus beda jasa cak saha haram ye tuh si aya dalil lah kajen kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang ka dinya aya pemerintah teget budak eta teh haram samarangan nya datang deui ka dinya kiai eta sih haram teh eta mah kieu nya sebenarnya mah jadi maksudna eta ke maning dirate mah budak ieu duga heula kiai gaharamkeun bari gahalalkeun jeung luga ligu kitu kumaha eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondokna mah hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya silahkan tinggal nunggu waktu taman kos gitu ngajual ilmu na jadi kiai lamun unu jadi mui lain muina sia korup jeung pamerena lamun nya jadi mui negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti ka beulem sia satu kumaha kuari mui mana kuari mui teh ya Allah mui teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu masalah urang boga mui sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pemerintah kuari mui na geus polusi di jerona erosi kabelah dieuna teu pernah aya dengungan mui urang teh kuat daging kemari teu ngabejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang horeng di jerona mah atuh lain deuk caritakeun agama mui teh sarua dunia nu di arah teh atuh biasa komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu mah kacaritakeun ana baik anu dimui ai akhlada ilal ladzi condong kana dunia mah wattaba'a hawa tigeus leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa wa induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wa tabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge kuari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap ge ngan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang
Salap merada deres bungkusan anak, rada deres. Aing geus modern mah mah geus dunia. Moalnya ka Allah bae kajeun kumaha. Kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal. Sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap. Wajeun sasaha ge, presiden deuk ka Allah kembali ka salap. Gubernur deuk ka Allah kembali ka salap. Pondok pesantren modern jelemana maksudna deuk ka Allah pasti ka salap. Sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi. Modern mah hanya omong-omongan ada doang. Sok renungkeun geura ge, renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap. Pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak. Komo tanpa pemerintah mah anak sulungnya anak mah. Anak sulung. Ieu pondok pesantren salapi. Cek Amerika waduh. Hese. Sebab ngadidiknya nya nama biasa bae. Tapi di mana geus jadina. Pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa. Tahajud berjamaah, salat tasbih berjamaah, salat dua berjamaah. Tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana? Teu nyahoeun. Atuh naon tahajud berjamaah? Emang pernah Kanjeng Nabi tahajud berjamaah? Baca salat tasbih berjamaah. Emang pernah Kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah? Duha berjamaah. Hei. Pondok pesantren mah biasa baik. Santri aja berjamaah ke carang. Antep baik biasa. Ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti. Ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus. Supaya daek we lah. Mulai magrib doangnya na hiji. Isya magrib isya subuh mah tilok. Engke ge nyana tah sabulan 2 bulan mikir kana dua jeung isya. Wah, pesantren salap bagus gitu. Tentrem, adem, kalem. Tapi di mana geus daekna sebab berangkap tina nurani. Henteu kapaksa ya nama. Masyaallah. Geus lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae. Di kota, di gunung akur bae. Nah, lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun, asal teu berjamaah berarti tahajud. Salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah teu salat tasbih boro-boro masyarakat tak kiai na ge teu salat tasbih. Eta kiai goblok. Nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai. Kiai nu asli mah tilok. Kiai abi ngiring berjamaah ulah. Sorangan bae sorangan horeng tilok nya ge. Sial teh kiai pisan. Kos nu ikhlas teh kitu. Orang nipu sarua. Iqbal ambin banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattabahawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkan ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahoro ma eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel auta trugu atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae yalhas digebakeun ngelel teh digebakeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh kos kitu sipatanna kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing naudzubillah min halik persis digambarkeun li annallasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli pakadzalika halul haris ala dunya kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia in wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia
la yaqbalul wa'da mal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jeung nyana dunia lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sekamana maksudna dunia di ondang ariung maksudna berkat dunia silaturahmina ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah malah ngegel bisa dinasehatan ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ku bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna jeung teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat henteu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudna eta teh ari putaran kahiji putaran kadua teh kitu ngaron eta ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mah bunga dengetin nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus nyaho teh tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi nyakelan Quran kitab ekori kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos gitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun umat can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah datangnya ka imah nasehatan ketika nyana diondang ka ditu ulah yang pameran nasehatan eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umurna di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasehatan sanu daek mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae hendeukna ngomong bae kula diondang misalnya pernah keur ieu diondang kapan ka Polres kula diondang ka Polres gua nyaritakeun salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan kula kararieu bae polisi kieu bae ajung pamajikanna ge pan halaladir tah polwan kararieu bae itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya termasuk ahli neraka yang begitu aing kebal mal cek aing ge kebal mal maksudna sakali ceramah aing di nyana aing teu hayang 2 kali tapi kerasa ku jantung nyana cukup aing mah sakali bae alhamdulillah datang ku hari teu diondang dong deui henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge uci mah kos kitu teu ngeunaheun ya teu kahayang aing berarti kerasa ku hate nyana cukup aing mah terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari cukup aing sakali ceramah ngeretek kabehan beres geus teh hayang 2 kali geus aya podo 5 lain maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan lain deui lain ki podo 5 sia ge sarua ngan aya nyana bae digigir ieu Jadi kiai betah jasa temang di pendopo baik, di Polres baik kiai na tahu ya, kiai bener, kiai bener mal kebal buktina aing sekali doang. Aja jangan bejana aing dibahas baik terus baik sababaraha minggu atau materi tata dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalener. Alhamdulillah kuari. Asal ka imah kula betul mawan ka sakarieu teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus. Beres. Nah,
lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang ngasehatan lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas ngasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur ngasehatan siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai tuh ya iyalah Balaam bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae gini kesimpulanna jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti Masya Allah anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dilegleg ke nyana utah-utahna ge dilegleg deui eta lah gambaran anjing geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae Serang Pandeglang Jawa Tengah Jawa Timur teu daekeun kunaon ruhanina ngambe bau sebab nyana ngaletakan utah nyana tanya kurang sia teh ngaji kali henteu emang kunaon henteu lah yang moal bae emang kunaon sia teh ngaji henteu siapa henteu bae henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya henteu bisa ngomong nya embung bae aing mah weh pancen mah pinter jasa nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter geunaheun ku aing mah teu geunaheun hei nyana kan make jubah aing nyaho jubahna ge loba para teh sia henteu nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana teu hayang pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat anak sieun teu dikarinyakeun henteu kunaon emang henteu lah geus ngomong sia teu daekeun ngajawab teu bisaeun ku sebab lawan teu bisa ngajawab tah ruhani tah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang pancen sia imana deukeut lain deukeut-deukeut teh dulur barang mah aya sia teu ngaji henteu atuh sia engke kumaha eta nyaho aing bingung atuh sia joret we eta aing nyaho nya dulur nya pinter nya tapi aing teu hayang ngaji kajana emang kunaon loba omong sia teu daekeun rohani sebab naon ngaletah lamun kagambar ku waliullah maka deuleu nyana teh utah diletakan deui bahkan ngising diletakan kos anjing we kos kitu Masya Allah karim ieu cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing lah ki uci bisa anan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing henteu Famasalu tapi jakeun tak kanyana famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tasruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digeubahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Balaam bin Ba'ura eta teh selalu ngelel bahkan ki Balaam bin Ba'ura mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata tah mah ngelel bae kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan maknana makna ngelel mantak ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya mah sebab eta hadiah ti Allah lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri bae alhamdulillah kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nyana seakan-akan nyana keun nyerotan dosa urang bersih nu diomongkeun anak mantak ngadoa lagi moal robah ku diomongkeun moal
moal robahku dihasu dan moal sebabnya nya nama geus teteg Allah hiji bae Masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan na'udzubillah min dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing teh intahmil alaihi alhas au tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Balam bin Bauro Balam bin Bauro teh digambarkeun ana anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasasa dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Balam bin Bauro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasasa bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng percaya ka Allah nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep teh tadu dimaksudnya supaya mantap orang dunia mah kos kitu nyilaka mantak ad-dunya ra'su kulli khotiatin dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia akibat dunia tipoleset urang Masya Allah iyalah gambaran Balam bin Bauro anjing nu selalu ngelel geus sing ada sia kedai beusi aya Kiai Golkar awas aya anjing awas sia bahaya sia ulah kitu ke aing ditakol nama iya parang sana atau ayam mui tuh awas anjing ulah aing mah cenah hadena lain mui hadena lain Golkar aing mah ieu mah PKB anjing bapana ieu mah PDI cenah beuana ieu anjing kabeh kecuali lillahi ta'ala kalau mandek nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya udah lillahi ta'ala sok nyanyawanan siapa can dibere nyaho can nyaho geus nyanyawanan sogol sia teh sopan sia ai mah kieu bae atuh mah geus ai kos kitu sia mah lah geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina tuh paneuleuk ka dieu kabeh heran ieu mah pajar nya bae keur ieu tuh kamari henteu kuring ngamimitian deui masalanil qaumul ladzina kazzabu biayatina wa anfusahum kanu yazlimun Allah alam bemoro de panggoreng-goreng nasipatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina
percaya ke Allah, cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirnya tengah hiji jeung nu bener koski Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia. Na'udzubillah min zalik urang resep kana dunia mah tapi urang nyohonkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti urang datang tadi kersaning Gusti urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti penta ka Allah atuh jeung tafakuran geura renungkeun ku urang aing dibere ku Gusti geus datang ka mana ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah telah jalain nang nyana nang Allah diberi penghargaan daek ibadah zahiran wa batinan jeung henteu lesu-lesu ibadah boro-boro dia titah salat tahajud puasa cacak-cacak di titah perang nyawa tarohanana teu berateun wali Allah sebab teu kebal hirup di dunia jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana paeh di akhirat teh berbeda engke masyaallah kari renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga urang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala urang menghargai Allah bakal dihargai Allah Allahumma kumaha urang nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karakter hampang ketika geus dibere hampang eta lainang urang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala makin di aku makin nutup mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali teu ngaku jadi kiai teu ngaku jadi kiai jeung teu ngaku tukang ibadah ai urang mah pan masyaallah dipamer-pamer aing mah asal teu tahajud bae rada nyeri awak insyaallah rada nyeri ya insyaallah teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng eta mah geus bae beak kabeh beak ngaji beak tahajud beak salat ge beak kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah aing mah asana sapoe teu sedekah asana ngageter heuh ngageter bae mah mana sih fakir miskin geus disiapkeun bae maksudna eta mah geus kalakuan aing eta mah geus masyaallah aing mah geus jadi adat kos kitu teh beuh siling sama mata si ngomong aya kuari ge jelema eta wallahu a'lam bissawab.